Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi di channel Mustari Kampak Channel. Harum mewangi sepanjang hari. Pusing, 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 pusing. Ki, kunaon? Wing nek carita ya Ki. Aya nu bangga dengan kemaksiatan ya. Ceki Kampak teh pasti we nyaritakeun maksiat. Hog teh bener pisan. Ki uing mah cenah waktu keur di ditu, keur di mana di pondok, pondok mana pasantren. Hah? Emang siapa pernah pasantren pernah? Oh Aisyah kitu mah sarua jeung aki sakedeung-sakedeung pernah cicing di pondok. Yeuh baheula emang bener sarua sok loba nu carita. Carita naon Ki? Kos maneh. Sok maneh heula caritana giliran. Ya Ki cenah uing mah keur di pondok cenah. Aranna teh si Kiki. Uing mah keur di pondok menikot rame teh rame kunaon Ki. Eta mah cenah lamun geus ngaliwat cenah. Sok arulin naon cenah. Ngalaan cengek batur di kebon di tengah peuting cenah. Buset. Nu kitu dibanggakeun cengek batur di alaan menang 5 kilo 7 kilo dijual teh mahal nya pantes da cengek keur mahal nek lebaran di alaan. Edan sia mah nya kitunya. Tah manehna carita deui kieu. Ki cenah aya nu aranna Ahmad cenah. Urang teh cenah keur cicing di kontrakan manehna calarita balik di Bandung da manehna mah beunghar, boga butik, boga naon di Bandung. Ai balik teh carita di nu geus masantren, nu geus gerot, nu geus genep taun, nu 12 tahun di dinya teh ngariung. Manehna bangga aing cenah ulin di Bandung kamari selama libur cenah. Waduh cenah. Minum-minuman deui aing cenah. Ulin aing bebas. Di dinya cenah naon nepikeun ka aing jinah cenah. Jinah deui jeung budak ABG cenah. Umur 17 tahun cenah di hotel. Mantep cenah. Tah ku nu seniorna teh cenah langsung dibabet. Aisyah jeung naon hicing di pondok pasantren geus mang tahun-tahun. Okot tobat cenah. Kunaon sia di ditu jinah deui, judi deui, mabok deui. Eta cenah baju entong diteuneun di dinya tong dideukeutkeun jauh-jauhkeun ka ditu cenah baju. Baju. Eta mah si Ahmad cenah baju dijauh-jauhkeun. Tah di dieu ulah sok tobat sambel lamun nek nasuha lain padu pep ngadang sambal jujug lada ada moal. Ai manehna mah tobatna teh teu beda ngadaang sambal. Okot tobat tapi begitu balik jinah deui mabok deui ieu deui. Wah, teu balik nu kitu. Nya heueuh kotor deui meureun awakna ge. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.